diudag-udag lain milik mah lain baik sanajan teh diudag aya milik mah milik tapi tetep orang kudu salat lah. Ayo salat jeung aing sia moal rebon nu di laut geus aya tulisanana nujang urang ka genting di timur tengah kudu datang ka urang. Teri nu di lautan Cina geus aya tulisanana di huluna bakal di dahar ku urang kudu datang ka jeung kumaha carana bae ge. Yes, ya kudu boga keyakinan aing ngaji panunggal minggu ka Cilongok. Babaturan lana takiat Udin. Sia deuk salat bae. Geus aing mah deuk heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta. Atuh sia mah atung jatuh milu ngeutuh paman. Los. Tas blang aing mah los. Sapira duit 1 juta. Tapi aing ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna. Leg-leg ku sia 2 juta loh. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Nyaritakeun jelema mukmin anu bakal dibere surga ku Gusti Allah teh aya 8 rupa. Nomor kahijina at-taibuna mu'minun anu tararobatina kasalahan mumpung urang masih keneh dibere kesempatan ku Gusti Allah. Ulah sok adigung-adiguna urang pake tobat ka Gusti Allah. Nu paling hebat jam 3 peting paling hebat setengah 3 hudang mandi wudu salat Allahu Akbar 2 rakaat langsung diuk merenung kesalahan geus pokona mah bisa dirasakeun lamun urang jam 3 merenung kesalahan sapoe 2 poe 3 poe 4 dicoba tobat ka Gusti Allah dengan renungan-renungan peuting leuleus kana hate urang teh leuleus teu aya we panas-panas teu aya tenang ibu. Nomor keduanya al-abidun anu aribadah kabeh. Masya Allah. Ibadah ibaratun anil itsan bi fa'lin musyirin bi ta'zimillahi ta'ala ala aqsal wujuhi fi ta'zim. Pelaksanaan ngagawean hiji ibadah ka Gusti Allah ngagungkeun ka Gusti Allah ngagungkeunana nu pohara pisan ya Allah ya'nahumul ladzina abadullaha fis sirri wa dharra jelema anu nyembah ka Allah dina keur sehat keur gering ibadah kau keur sugih keur susah beurang jeung peuting qaumun akhadhu min abdanihim fi lailihim wa naharihim beurang jeung peutingna teh ibadah we ka Gusti Allah dina hate teh boga pikiran kieu aing teh eueuh tadina ku ari aya nu ngaayakeunna Allah maha kawasa Allah pangeran aing geus aya aing dihirupan ku Gusti Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah abdi teh dihirupan ku Gusti dulur abdi tetangga abdi nu sebaya jeung abdi geus baralik abdi masih keneh dihirupan tur dibere sehat batur maya nu bengek darah tinggi dan lain-lain sebagainya tapi abdi mah dibere sehat Gusti. Iya abdi teh sehat abdi hirup abdi segala pake ngabakti ka Gusti. Naon ku Gusti dititah? Salat
lah insyaallah letik perasaan salat puasa ya sapira puasa kecil lah puasa tahajud ya sapira tahajud tuh kan sedekah isti abdi mah jadi kanikmatan sedekah ngeunaheun perasaan sedekah teh haji kobok itu mah nyantu niat timpiatu asal indungna be nikmat fakir miskin tah ibadah ka Gusti Allah nyaan eueuh nu di dalam naon perintah Allah salat siap urang kan ibadah teh ku ari mah berat asa beban tak perintah syariat keur ngeuna urang diuk ngadeng suara azan Allahu akbar di dalam kurang jam asa naik ngawuduk cikeme salat ih cepet amat ngapain ngadengin aja ngapa ngadengin azan teh eta digerokeun ku Gusti Allah kan hakikatna mah eta beres azan aya babaturan din saya kira di mah aya ieu milu jeung aing enak memang iya motor kan tadi teh geus ditawar 10 juta belah ditulis nawar 12 juta jadi lamun jadi mah geus 1 juta eta masjid teu kadeleletik masjid teu kadeuleuh sakitu buat enak teh diliwatan teh teu kadeuleuh padahal azan teh Allahu akbar 2 juta anu kadeuleuh capek ibadah ka Gusti Allah langgat den sia kana di mah emang enak motor kieu teh kan ngawar 10 juta dibelah itu geus aya nawar 12 juta jadi lamun jadi urang sing 1 juta milik moal ka mana tetep urang salat heula diudag-udag ge lain milik mah lain bae sanajan teh diudag aya milik mah milik tapi tetep urang kudu salat lah ayo salat jeung aing sia moal rebon nu di laut geus aya tulisanana nujang urang ka jenting di timur tengah kudu datang ka urang teri nu di lautan Cina geus aya tulisanana di huluna bakal di dahar ku urang kudu datang ka jeung kumaha carana bae ye sia kudu boga kayakinan aing ngaji pan unggal minggu ka Cilongok babaturan lana teh kieu din sia deuk salat bae geus aing mah deuk teh heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta atuh sia mah atung jatuh milu ngasuman los tas blang aing mah sapira duit 1 juta tapi aing ieu ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna leg-leg ku sia 2 juta loh ngomong doang ya Allah udah kabengbat bae ke dunia kabengbat bae ya Allah ya Rabb eta mah tarolah keuntungan aya tah mah hasilna ieu lain Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar jazah siap-siap jangan dekat masjid jol bae baturna Waalaikumsalam kawana teh nah yang kapanggih be jeung secle be di kopi aju aing teu mau rokok kebeneran atuh pangmelikeun heula dibelikeun aing plak eta pan uplek tah ngarokok ngopi ngarokok deureus rokona tinyana mah pun ti urang keneh aju terus bae salat geus ka mana bae tah eta kan rugi jasa coba lamun hebat bae kieu ente mah kopi ieu ieu ka kieu gampang orang ngopi gampang ngarokok tapi orang salat teh lah berjamaah ya tuh salat panjang keneh waktu teu bisa aing mah ieu lamun teu berjamaah ngageter hirup taginaheun geus gitu ya Allah ya Rabbi Gusti
Al-abiduna nomor kedua nu ibadah ka Gusti Allah berangjeng peting sarra wa dharra keur boga keur teu boga tetep ibadah ka Gusti Allah sehat jeung gering tetep ibadah ka Gusti Allah berangjeng peting tetep ibadah ka Gusti Allah tentu ku Allah engke bakal dicoba sia teh ku aing dicoba keur loba mah ka aing ibadahna para cik ku aing dikurangan ku ari dagangna merosot ekspor impor geus eueuh ku ari bahan bakuna geus eueuh properti ting jarungkal ku ari toko kitu keneh Indomart ge geus tinggal bangunanna doang sabar subur ge barali karyawanna cingluh ge ku ari geus hampir-hampir goyang. Ayo sia di keluar-luarkeun karyawan mulai cak karyawan teh aing geus ngaji tetap aing geus ibadah. Waduh mantep. Kamari aing loba duit ibadah coba ku Gusti Allah. Tak jadi bere kokocoran we. Nah tetep Allahu akbar. Malah jadi imam gua ini. Sekali jadi imam atau aing kegiatan. Aing kegiatan nih pabrik henteu dagang henteu aing gas aing mah. Beh ganjaran aing gede jadi imam. Si akur tapi itu akur mah moal aing. Si akur hayu bacaan aing ku sia dengekeun mun bener atau aing silakan jadi imam mun teu bener aing makmum ka sia. Bersih teh budaknya. Kan aya jelema yang jadi imam bae. Mun sliding ku batur jadi imam. Ieu mimbar geus dikontrak ku aing. Satungtung aing aya awas ya teu meunang sangalengka ka di awas ya. Ambo. Aduh, aki-aki goblok tuh. Al-abidun. Gering urang setik tetep paksakeun. Allah. Biasa we. Saha nu nyaho gering eta anu terus maot aju urang salat bae kan mantep. Ya Allah. Dua Alhamidun anu mararuji kabeh ka Allah ala kulli hal setiap situasi jeung kondisi kumaha bae selalu muji ka Gusti Allah. Jelema anu muji ka Gusti Allah dek teu muji kumaha atuh. Dek teu muji kumaha sabenerna mah ka Gusti Allah. Urang teh eueuh ka aya nang Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah diayakeun. Geus aya di hirupan Gusti alhamdulillah. Abdi teh diurus ku Gusti. Sanggeus diurus urang sehat alhamdulillah dibere sehat. Geus sehat tepan karasa kuari dahareun nu amis karasa amis nu asin karasa asin pahit karasa pahit peuheur karasa peuheur eta kan ngaranna sehat bokos kitu teh Gusti alhamdulillah peuting karasa peuting beurang karasa beurang pan kadang-kadang jelema teh sehat bah beurang teu karasa beurang peuting teu karasa peuting teh sehat ngaranna ieu mah sehat alhamdulillah muji ka Allah. Ya Allah ya Rabb ketika orang dibere gering sales mah masih muji alhamdulillah lah sapira sales mah batur mah lumpuh orang dibere laleles tapi bisa kere lempang alhamdulillah Gusti karek dibere leles batur mah geus teu bisa lempang dibere orang geus teu bisa lempang alhamdulillah Gusti batur mah teu bisa diuk abdi mah diuk bisa keneh bisa orang atuh mah diuk bukan bisa diuk tapi teu bisa lempang alhamdulillah batur geus bisa diuk-diuk acat. Bari mah bisa ngedang doang, tapi robah mah bisa batur bae bisa robah-robah acan abdi mah ya alhamdulillah ngedang mah bisa, robah bisa. Ngomong mah ngeunah. Kadak dibere pararanas beungeut bae ge. Batuk saeutik, ngaju bae. Teruskeun salat. Neng bilang aing mah geus baal salat, bongan ku Allah dibere gering. Gusti Allah tolol teh budak. Ku aing nyoba ka sia. Muji terus ka Gusti Allah alhamdulillah
li'anna Allah akhbara an ahli al-jannah bi annahum yahmiduna Allah ta'ala sebab Allah ngabejaan ka urang kabehan tentang ahli surga bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin selalu maca alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wahum tung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahi rabbil alamin takkan jeung nabi kana nabi idza atahul amru yasru qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat idza atahul amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal lamun kangjeng kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat tapi lamun nilai hiji perkara kadatangan hiji perkara pika embungan macana alhamdulillahi ala kulli hal ya Allah ya Rabb Masya Allah tuh ya awwalu man yud'a ilal jannah yaumal qiyamah alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal bis-sarra'i wad-dharra pangheulana jelema anu disambut anu digerokeun anu diprioritaskeun ilal jannah ka surga yaumal qiyamah jaga di poe kiamat alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah bis-sarra'i wad-dharra kabeh ge atuh Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah mun hayang pangheulana digerokeun ka surga geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil alamin sok biasakeun ti kuari hiji at-taibun dua al-abidun tilu al-hamidun as-saihun nomor kaopatna as-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal teh as-saimun nu pararwasa kabeh ya Allah padahal asal nama saihun teh anu nyuksruk berangkat ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah bahasa kerenna mah berkelana tapi berkelanana lain yangan ani ieu mah berkelana seuri heran aing mah ieu mah berkelana ibadah ya karim ya Allah as-saihun jelema-jelema anu ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun ku as-saimun lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar kangenahan minum kangenahan jima ku ninggalkeun dahar minum jima maka sarua jeung jelema anu beberangkatan ti imahna ketika jelema berangkat ti imahna menuju satu daerah eta teh kapan ninggalkeun kesenangan-kesenangan sapoe dua poe mah kadang bekal aya keneh 3 poe 4 poe bakal aya keneh tapi kabelah ditu mah adalah geus bekal ketika geus bekal nyana tawakkaltu alallah na eta saihun nu puasa ge kan kitu
sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar ninggalkeun heula nginum ninggalkeun heula pamajikan jiba moal lantaran abdi teh ieu teh rek berangkat ka Gusti ieu mah hayang menang ridho Gusti padahal mah dahar halal minum halal jima halal tapi abdi hayang ngadeketkeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib ai geus magrib mah abdi ge eta mah qada daharna ge eta mah nu biasa sapiring jadi 3 piring ai sia naonan goblok cek Allah ai ini pepegatan ulah rosa teh gatu magribna hampura bae Gusti mah tah eta kan pepegatan tagarana saihun oh jadi atuh majaz lah cek ahli bayan mah teh saihun wow gede ganjaran anak was Senin Kemis atau Rajab ya saihun sepuguh Ramadan sorga ya Allah ya. Sakitu ge dibejaan komo mun teu bejaan engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat nyedekeun begitu ku malaikat ditimba balu puasa Rajaban bongan ki uci teu ngabejaan mana tak ki ucina tolol ya. Aing ke di akhirat di demo ku sia aing kitu mah geus ngabejaan aing datang aya naon jojoakan aya naon hah teu dibejaan teu dibejaan naon puasa Rajab ulang ngirung atuh sia ngomongna sia ulang ngirung ngomongna itu aing malah nyedekeun ka sia as-saihun ya Allah ya Rabb ya nomor kahiji as-saimun tapi wakil cek sakalma iya dina hadis cek dina hadis siyahatu ummati as-saum tadi atawa talabatul ilmi jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun ninggalkeun lemburna ti Belaraja ti Cisoka ti SPT SPT teh sepatan di Bogor ya diqorokeun suka taneuh suka bumi maksudna pan digelag-lagakeun ninggalkeun lembur ngaji neangan ilmu Allah saihun surga eta keur carita masih keneh saprovinsi urang lewat Jawa Tengah Jawa Timur makin jauh makin gede ganjaran wah cenah urang mah kamisro wah habis di jero cangro kacang di jero sukro suuk di jero babari comro urang Sunda mah babari nyieun ngaran teh babari cilok aci dicolok cireng aci digoreng ya babari jasa guys waduh nyieun ngaran sadaek-daek bae ha aya deui basreng bakso digoreng macam-macam disebut jauh tinggalin zaman tah saihun teh talabatul ilmi santri-santrian sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi katilu saihun teh al-guzat al-mujahiduna fi sabilillah jelema nu perang ngaluhurkeun agama Allah masya Allah saihun
Kangjeng Nabi zamtana minal ukli wal syubi wal wiqai wasada ala nafsi abwaba syawatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal saihun teh jelema-jelema anu pararuasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang menang ridho Allah berarti jada pepegatan jeung kalazatan dunia di mana-mana jelema nahan dahar nahan minum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat Kangjeng Nabi eta teh bakal infatahat alai abwabul hikmah bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal bakal ebre cahaya alam jalal mentak Kangjeng Nabi leuletikana kieu baheula man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan saha jelema anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tidak kolbukna bakal kana lisan engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab kolbukna bersih 40 poe ulah dahar ulah nginum ulah jima jeung pamajikan 40 poe 40 peuting paeh bisa lain hajulah sekaligus petingna saetik bae berang tapa ngaran tapa ya Allah ya Rabbi abdi teh terik belajar tapa we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima petingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge ieu Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina sobahan 40 poe bersihan zaharat yanabi'ul hikmah bakal lahir sumran-sumran berhikmah geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku ari mah didenge tatadina pan pamajikan ka batur mah kadang kana kasale ki mati lo asal-asal ki ngomong mah ngajebian deh salon deh kitu benak pan urangnya ha coba ge 40 poe urang tapa beuh pamajikan ge ujianna nampe di urang coba Kak ngomong sih Kak abdi asana rindu masyaallah eta bersihan 40 poe saihun ngaran masyaallah jadi engkena lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihina fi alami jalalillah al muntaqilam muntakirina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin jadi engkena kasupkeun nanya ngalalakona fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ka alam ruhani atuh kudu ditapaan ieulah ngaranna saihun di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru ruhani kita puasa tapa ngaranna riyadhah 40 poe 40 peuting lanjut ku ari ge masih bala di Israel di Bani Israel asal geus tapa 40 peuting deuleu jeung degena berubah ambeuna berubah ku ari geus jadi aya di alam ruhan hebat eta perguruan
perguruan rohani mun ku ari thariqah nu asli. Nah aya hiji jelema asup ka dinya eta teh bagi-bagi teh tukang zina lacut mabok. Aing asup ka perguruan ieu lah Riyadhah jana 40 peting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna. Baturna lah lulus nyana mah henteu. Batur lulus nyana mah henteu. Dedeleuan batur geus beda, dedengean geus beda. Perasaan geus beda nyana mah tetep bae ngabaged. Laporan ka guruna, cenah Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina subahan yuharat yanabiul hikmah min qalbi ala lisan. Kula geus kurang kumaha cek cenah ieu. Geus ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima. Tapi kok batur lalu lulus kula henteu? Mana ucapan Kangjeng? Bau nungtutnya na. Cek guruna tenang. Dipandian ku guruna. Pandian doa bareng di guru. Bareng sia. Doakeun ku guruna. Di mana ieu sih kasalahanana menta ka Gusti Allah ya Rabb. Ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diri Riyadhahan 40 teu penting masih keneh di mana kasalahanana. Dibere ilham ternyata orangnya anak jadah, anak zina, bahkan indungna masih zina keneh. Jadi gangguanna ti indung. Oh, gangguanna ti indung. Langsung didatangan ku guruna. Nyai, wah order ya guys. Siapa tuh nyokan bakar sorban meureun, anggap order bae. Kecuali si eta los. Aduh, bantu aing. Yaksi. Ini bangsa ada babernya. Lu datang teh pajadek order. Naon ieu kalengitan anak leungit cek anak kugu. Waduh, tukang neangan order eta. Lain masalah gitu. Bi anak aya di pesantren kula. Di pesantren. Sanunita teh budak pondok. Aing mah teu sudi teu ridho. Oh, paingan. Tuh kan? Jadi ieu budak teu nepi-nepi teh eueuh ridho ti indung. Ieu cek manehanana ieu. Anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan. Perjuangan naon? Lah pokona perjuangan. Maksudna perjuangan naon? Bisnis non migas. Oh ya anak kula horeng pesantren paingan ku kuliah teh angan nu bae. Tah ieu mah ridokeun bae nya binya, ridokeun anak geus pesantren. Di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe. Ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kukumaha ge bakal pae becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna Riyadhah masyaallah teh budak ku suci-suci teuing pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas. Tapi ieu budak naon gitu jadi bagus. Eta diridokeun atuh geus ieu sabodo jana dek ibadah mah ka Gusti Allah. Balik deui geus diridokeun ngadoa deui. Memeh ngadoa cik anakna. Mama abdi kuari geus berubah. Pemikiran abdi dedelana indung. Tah di urang deuk usaha mantek ngajejes bae. Indung ditoler-toler mah. Urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masyaallah cak guru dade sia kudu perasaan we kuari mah geus hayangna naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang abi mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah
urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah riyadhah henteu naon henteu. Kita puasa Senin Kemis bolos, kita puasa Rajab bolos, kita Ramadan hampir kumaha asa yun Masya Allah indah ya ka makom ruhani. Kurang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetap minum tapi seetik. Oh beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aju embung ka mana-mana embung ka mana-mana sayhud tuh kan ya kari mulailah jelema mukmin anu bakal dibubungah ku surga 8. Nomor kahiji at-taibun, nomor kedua al-abidun, nomor katilu al-hamidun, nomor kaopat al-asaihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilmi ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah. Teu asup salian teh ilmu Allah mah. Ilmu teh kan kabagi dua, aya ilmu dunia, aya ilmu akhirat. Nu dimaksud di ilmu akhirat. Ilmu dunia mah kacau bae. Ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat. Ilmu dunia kacau ieu bae ilmu akhirat atawa guzat al-mujahiduna fisabilillah. Mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masih Isa al-Masih ibnu Maryam Isa. Masih teh nya mah teu boga tempat. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal. Matak lempang we terus sama dakwah terus. Masih ibnu Maryam teu boga tempat. Mantak urang kuari riweuh amat teu boga tempat bagi kudu membingung. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga. Teu bogaeun sajengkal-jengkal aja. Ya Allah. Nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus eta urang kumaha Allah bae. Cenah dibere alhamdulillah, teu dibere alhamdulillah. Tah supaya datang ka dinya tah. Hese. Karena balalener tuh. Budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae. Ieu tuh bapak kolot wakaf. Atuh kunaon teu bebeja ka aing teh bapak kolot jigo. Kahayang aing bapak kolot ngawakafkeun teu bebeja ka aing. Geus aing masjid dijual. Masya Allah kayak lain nambahan wakaf pendahan ngejual wakaf. Lalakon telah mengges jaritakeun alam ruhani ieu teh kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin. Nu ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata tapi ngurusan ruhani mah hese. Anu bahayana jelema anu encan usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat tita zikir milu thariqah ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun. Ruhani sih make mahar hikmat mah geus kitu bae. Eta loba murid engke teh abeh loba murid aya loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah atawa aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abeh agung abah agung aing kulobaan mangke salah. Nu mantak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan heula. Sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda
jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tanda minimal geus teu bisa dibohongan geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda aduh karunya amat eta takabur tuh budak ngasup-ngasupkeun thariqah ih cek janakeun ibadah ka urusanana aya syariat pa syariat thariqah mah lain kudu geus usul ya tuh usul nu nyaho tama iwal ti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu ku urang sirungan aju kembangan kadeuleu aju buahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat bae make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji itu mah ilmu jurig teh bagus gitu mah atau nanti cari bakalah asal balai zikir bae ulah atas nama thariqah setungtung make atas nama thariqah make aturan ikan lik mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakal jasad zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani misalnya zikir jasad Islam zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab asbab dibawa kana roh geus kudu anu ngabimbing ieu teh bas sudah asayahu jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad ndek menuju ruh as-saihu batak di manaan as-saimun pasti atuh sorga ieu mah jelema sorga neangan kuari urang teh anu bebeneran deuk ka Allah na anu lalampahanana teh lillahi ta'ala di lembur urang teangan kiai namun salat nulillahi ta'ala alamun ngazakat lillahi ta'ala kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mah ngaranna ronggeng mun aya kiai make target tu kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang saipun mah lain kitu lillahi ta'ala oh sasalaman ipis teu kudu usada mah lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000 barang mung kandel mah teu kudu ente ulah ente aduh la ilaha sa'ihud ya eueuh di urang perkumpulan halqah riungan thariqah eueuh kuduna makan aya babacaanna khusus tujuanna khusus nu ngabimbingna khusus cara ashabus supah geus ulah hayang nanaon geus abe ulah kabita neuleuh motor teu kabita neuleuh mobil teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji we Allah lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu sanu ngurus negara ulah waka ngomong kitu sia teangan aya nu daekeunna goblok ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna je digantung siak wae teh sok areng ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh ayo saha nu endegna ayo ninggalkeun warung ninggalkeun toko ninggalkeun tani ninggalkeun bisnis ninggalkeun pamajikan ibadah bae ka Gusti Allah aju cek jana ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh ulah waka ngomong kos kitu kabeh sia we endeg moal tembak sapoe parangsana naon beureuh hese ugu
pan Kangjeng Nabi mame diangkat jadi rasul teh hubbiba dibake karasep kola nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubbiba ilayal khola resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naik ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zam-zam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu ke naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kuari can pernah riadoh di pondokna ge di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa iya di pondok pesantren salafiyah bae kuari geus unu tapa komo di SMP lain soreng sanawiyah maksudnya lain ulah tapi lain dek urusan agama tama tarasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke admini jeung terasi kan jadi beda ubah aing bae aing ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah dek nyon pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut tak kos kumaha beungeut tak kos kumaha kiai salafiyah hese ngariung asal tadi dibere berkat bae haju bae ngahiung ulah sok kasinggung ieu mah deuk nyaritakeun lain nyinggung hese maksudna hese mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi ta'ala mana coba kiaina mana sia asal ikhlas atau mal beres maksudnya ulah lain ulah berarti hese itu kelihatan hese atau mangga bae eta mah henteu cenah nu di NU mah ikhlas mana bangetna banget mah ikhlas kumaha emang lain ge henteu cenah nu di HTI mah ieu mah dina di huruf dah maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah ket teu hayang kana dunia nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji waridu di deuleu agama mangga dek dicing di NU macang caya dek boga organisasi mangga dek di HTI sekae dek di hurud pede di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa acara ieu mah dek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia demi agungna bangsa jeung nagara aing dek cicing di Golkar aing dek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener ngadidik atuh mangga tuh kan hasil riyadhah heula engke karasana mahnit jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deukeut tapi lamun resep bae kana dunia urang embung
okos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon ka kiai deh ka kiai ka guru baheula mah kan diajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang kapake jeung guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongtrong sapeker dulur ayo orang ngararaje teu hareangeun masyarakat kunaon lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang hooh bersihan riadoh ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa tidak harta ginu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia mantak lamun hayang luhur sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kenaon abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kok bekos kitu sia Rasulullah sebab dunia dipakai karesep ku kabehan siana resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag ku jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat teh masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah ya ini kamarana ieu kula ieu mawa ieu korma ieu mawa roti ieu mawa ieu yang kadahar henteu aing mah teu hayang geus teu hayang ari tuh henteu imah hayang kadahar bae antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja ceknya lah ieu sakit tolol di mah rokok diberean dijual roti diberean dijual kabeh dijual nah ceknya ieu teu kudu modal emang dek tolol mah gampang asayuda hese asayuda teh ye kudu berangkat madak dimaknaan ku asaimun teh eta teh lain sembarangan nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae haju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman deui bani mah poho sabulan setengah can dikiriman deui eta budak mah do terbengkalai teh di pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapatan teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aja budak lah balik bae mah jatuh dikiriman balik Waalaikum Haji jasia balik ieu aja nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Bang kuduna mah kan mikir heuh aing telat ieu ieu mah lain nanaonan sia balik ye eta pan eta henteu lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nujuleuna Allah gas aing mah geus kajen teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ieu ka aing tungtuna mah neumleukeun we Pak tah ieu talabatul ilmi pegatkan tina segala mah teh gede ganjaranana masyaallah puguh guzat mah ieu mah teh dibanan as-shaimun as-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani ieu carita tafsir as-shaimuna di jero deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi raki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud al musallun tegasna nu sarolat
rakiun jeung sajidun teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tung dah nangtung mamesi keneh loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya. Nah nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu arraki'un sajidun sarolat salat teh maksudna maneh bongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awalul maratibi tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awalul maratibi tawadu lillahi ta'ala warruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna. Masya Allah. Jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh annal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri urang adalah beungeut awak urang teh anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup boga sinar beungeut teh jeung boga harisma. Urang lamun neuleuh beungeut SPM serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablang jagot sempong awak kuru ceking teh eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun namun lu biasa mah awak kan teh sieun ieu mah kuru jasa tapi kumis gede sieun urang ieu jelema normal teh sieun morpinis sieun tah iya ya jadi kebanggaan beungeut eta jadi kebanggaan jelema pang takabur jelema nu teu daek sujud sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh saat si kasep saat si ganteng saat si geulis saat si hebat tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu akbar diperhatikeun kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na masyaallah begitu sujud beungeut nu sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh. Nu mentak pang hebat-hebat nama orang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh. Di masjid eueuh pan kuari mah taneuh. Eueuh kuari mah marmer. Sakitu di marmeran kita teh kusu. Heueuh urang make samping pang bagusna pamer. Pamer teh urang kita mah tamer. Urang tamer nyana pamer. Urang mah tamer nyana mah pamer, pamere maksudna. Samping nupang bagusna, baju nupang bagusna, sajadah nupang bagusna. Ya, di jero masjid nupang bagusna, kopiah nupang bagusna, geus kabeh pang bagusna. Salat apa ngajamin husu? Kolbuna can dibersihan mah. Lain terletak pada pakaian, pada kolbu. Pakaian mandek bagus dek kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngunaheun ieu kolbuna supaya nyebut Allahu akbar teh hiji Allahu akbar Allah maha agung tah supaya datang urang ka Allah maha agung salat urang teh ya bener-bener tawadu jadi berarti beneran salatna aya sahabatna Rasulullah salat hayang bener sih kumaha ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng wuduna heula nu bener lamun wuduna bener salat teh bakal bener tu wuduna teh bener
sakumaha papatong ngisang. Ieu wudu teh salat ge wal bener. Wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat. Miraheun bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan. Pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah. Ketika orang keur sujud deket jasa tak ka Gusti sebab orang dek nempelkeun beungeut kana taneuh. Mun deuk menta orang keur sujud ka Allah. Keur sujud Kangjeng Nabi kakuping doan la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi. A'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhtika wa bi mu'afatika ridha min mu'afatika la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta. Ya Allah ya Rabb. Urang ge mantak naon sujud. Urang keur sujud majikan kan ngadengekeun wah kaji kunaon ceuri. Majikan dia baktara milu nya ge milu cerik ajeuna urang hayang ceuri bae sia naon milu cerik di kakak itu cerik bari sujud hayang naon goblok. Keur sujud urang daun kabutuh urang. Masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat. Beungeut tuh sakieu mulyana dimumulai ku urang tapi didaek dipake sujud geus sorga. Iyalah ar-raki'un as-sajidun. Masyaallah. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Urang nu nyaritakeun salat nya ieu keur carita bae heulanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya mah penting. Sholli sunat tahajud rakaatin Allahu akbar 2 rakaat doang ngan saquran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam dzalikal kitab la raiba fihi lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi ruku engke wal yatalattaf wala yushriku ahada. Allahu akbar. Rakaat kedua wal yatalattaf datang ke kul a'udzu birabbin nas. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran. Sayyidina Utsman mas sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat teh 2 Quran. Ulah loba omong anu sejennya. Ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanannya. Ulah loba omong eungap kadengena. Lu bantak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain. Zinnurain teh ngabogaan 2 cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng 2 diborong Sayyidina Utsman. Ye, kaya pupus nikah ka Ummu Kulsum. Tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah. Eta Sayyidina Utsman mentak Zinnurain perintah ku Gusti Allah, ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra anjeun Muhammad. Sebab naon? Salat tahajudna sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat 2 Quran. Percis kos urang mah kitu. Murigak bulu ngadengena. Ya Allah ya Rabb Zinnurain. Masyaallah karim. Hei, saya nyarita keurang. Tuh sarua Sayyidina Ali ge kos kitu badak.
Khulafaur Rasyidin kumaha nandinganana. Ese ngomongkeunana urang. Insyaallah karim. Kabelah dina dihitung ku urang, dihitung pembacaan. Lamun hayang tamat teh hayang tamat coba. Kurang dikejar. Lamun urang sajuz seperempat menit. Seperempat jam. Berarti kan sajam sabaraha? Dalam sekolah tuh naik bareng budaknya. Kunaon kadinya jawabanana. Inditkeun pod. Jadi berarti sajam sabaraha? 4 juz. Sajam 4 juz. Jadi lamun 60 juz teh ya. Lamun 60 juz sabaraha jaman? Eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam. Nah, lamun hayang rineh kan setengah jam. Kurang sajuz teh setengah jam. Sok geura baca kurang setengah jam. Kula masuk ngitung. Cek aing maca Quran coba ya. Lamun dulu lamun saparapat jam. Wah, bisa ngabuncal-buncal. Mus mun aja mah. Bisa kan capek. 20 rada deres. Setengah jam normal. Eta nu lancar setengah jam normal. Aing nginaheunana mah atuh sajam. Lamun sajam sajuz. Atuh berarti lamun hayang 60 juz? 30 juz. Tambahan lah. Lima lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag kurang. Jadi berarti 60 juz 30 juz eta kan hese tah. Ngudagna moal ka udag. Udah geus kurang moal bisa nuturkeun Sidina Utsman Sidina Abu Bakar Siddiq. Moal bisa. Oh, nyana mah lain alam ieu. Ngalengkah ke alam ruhani. Okos azan Ki Bilal lamun didengikeun ku urang 60 km kadeng. Ki Bilal suarana. Allahu akbar. Allahu akbar. 60 kilo. Kadenge kaseran berarti kan. Coba Haji Pendi tidak azan. Ayo coba. Di luar eta ngadenge bae kotok aja bikin ka sia. Kotok batur. Bilal 60 kilo Masya Allah karim. Moal bisa diukur kukumaha ge eta mah suara karomah tah mah. Suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae. Jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu Ki Bilal eta begitu adzan Masya Allah eueuh nu teu ngajawab wabeh dihitung 30 kilo. Suara karomah tah mah. Ku ari ge urang bisa make HP. Streaming. Bener teh ngomong eta streaming. Tah mah baju awewe streaming. Aduh Gusti Allah. Ieu keur carita karomah mal ka udah urang teh batu geus alam nana. As-saihun ar-raki'un as-sajidun. Aduh masyaallah. Pokoknya urang nyaritakeun sahabat-sahabat tentang maca Quran. Urang geus tinggal geus tabena bae mangga hese. Urang hayang istiqomah bae hese maca Quran. بالمعروف والناهون عن المنكر anu bakal dibere pangbubungan surga teh mukminun anu selalu merentahkeun kahadean. Ma'ruf nomor hiji adalah iman, merentahkeun iman. Wanahuna 'anil munkar anu ngalarang tina munkar. Hulu munkar adalah kafir, berarti merentah iman ngalarang kafir. Eta kapan pang gede nah pagawean. Lamun urang nyita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir timbul bakal naribut. Mantak jawab perang kan al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar perang ka jeung hukum lagi. Hiji-hiji atuh. Hiji-hiji heula. Al-amiruna bil ma'ruf
marentah kana kahadean dimimitian ku marentah iman belah dituna marentah ulama maksiat marentah kana kahadean ibadah wa nahuna anil munkar nu berat mah nyegah tina munkar entak lamun teu disederhanakeun ribut diunggal negara kajian kumaha sebab ieu perintah amr ma'ruf nahi munkar kuari dibalik kuari mah amr munkar nahi ma'ruf dari boh merentah munkar ngalarang ma'ruf kuari kuari dilobah kuari ya Allah ya Rabb geus urang atuh mah sabisa urang bae amiruna bil ma'ruf sabisa urang naon nu urang bisa diparentakeun jeung naon nu urang bisa dilarang cara urang bae melalui pengajian melalui rajaban maulidan jeung sajabana urang terapkeun al amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar sabisa-bisa orang sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara geus lepas negara tina amar ma'ruf nahi munkar lepas nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar geus lepas masyaallah karim lepas urusan nyana mah APBD APBN proyek urusan agama eueuh bentak ditegoran ku Gusti Allah banjir angin gempa tegor ku Gusti Allah ulah kamalina anteuing sia teh hari rub teh marukan kumaha kos pangeran bae sia aingin langit aingin bumi aingin sia aingin Quran sia ditoler-toler aingna aya sia nagana aing podaran sia ko ini dialingan ku Allah banjir elingan deh ku Allah ayo gempa elingan deh angin orang zikir teh keur waktu aya gempa bae subhanallah eureun bae gempa seserian deui banjir subhanallah masyaallah la ilaha illallah eureun bae banjir eureun deui sak Allah teh banjirkeun deui kitu ku ieu titah ayu ibadah ka Gusti Allah jadi pamarentah na bede nu nitah kembalilah kepada Allah DPR teh endahan pasini be pasini hayu nitahan coba tuh ditahan babalik ka Gusti Allah lobakeun istighfar jadi orang ngeunaheun gitu tang ngadengena we nu ngahayu kejadian alam asal banjir kejadian alam gempa kejadian alam angin kejadian alam kabeh kejadian alam eueuh we kanu bogana ka ditu masyaallah ya al amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah maksudna batasan teh li akamihi tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bil amali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah mun hayang nyaho gede na hukum sapotong ayat ieu wal hafizuna li hududillah sapotong ayat eta tah sakitu tah nyaho bakal gede dah hukum Allah emang kumaha nu ngajagaan kana hukum Allah teh disebut taklif ari taklif teh pamerdih teh perintah kabagi dua aya ibadah disebut ubudiyah aya muamalah ibadah ya ieu teh urusanana
patalina jeung salat jin beatuh engke dina fikih babus salat jeung nu patali kana salat wuduna jeung patali kana syaratna jeung patali jeung pembatalanana ieu lah hafizuna li hududillah hite salat engke salat lagi aya fardu aya nu sunnah aya nu makruh anu haram iya hafizuna li hududillah puasa bagian ibadah puasa iya kan puasa tah geus naon teh hartina puasa kemudian puasa nu farduna nu mana puasa nu sunahna nu mana aturan-aturan puasana kumaha dibuat bae ke babus saum hafizuna li hududillah salat puasa zakat sarua dijieun kana fikih babus zakat haji babul haji ya Allah ya Rabb ieu tah wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah jieun bab ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat bab haji jeung nu ta'alluq kana haji ya karim ieu wal hafizuna li hududillah sebab li ahkam kuari bagian muamalat eta aya anu patali jeung usul asolah jeung anu guer asolah nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khamis panca indra teh kabagina 5 atuh panca teh 5 indra jadi indra nu 5 mana hiji-hijina mazuqat rasa malmusat ieu tah masmuat ieu teh ceuli masmumat ieu teh irung mubsorot ieu lah mata dijieun dina fikih engke nu patali jeung mazuqat patali jeung mazuqat teh rasa berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman eta lah mazuqat ayalah ke di fikih babut ta'am berikut jeung surbi-surbina lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat aya nu hayawan geus lamun nu nabat sarana pertanian kumaha eta fikih ka dituna lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna urusan nu dijadikeun udhiyahna urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna tina madzuqat jokotna masyaallah isa potong ayat wal hafizuna li hududillah mal anggeus tengah magrib ayo sia madzuqat tadina fikih teh lamun urang ngarti mah ya ngarti oh ieu babut ta'am oh madzuqat berarti muamalah oh huluna namun urang nyaritakeun ieu teh babus saum oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah bedana muamalah jeung ubudiyah naon ari muamalah lali maslahatin mar'iyatin lidin lan kitu lali maslahatin dunyawiyah ari ubudiyah mah lain ka maslahatan bangsa dunia lain kemaslahatan bangsa do bal libasohila mar'iyah din balik teh kemaslahatan agama ubudiyah jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun kemaslahatan agama ujung-ujungna akhirat langsung teh majang patalina jeung urang mah doh disebutna urang nyaritakeun salat urusanana pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun puasa pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun zakat pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun haji pribadi urang jeung Allah eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi urusanana jang akhirat urusan dunia geus teu urusan duniana engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi muamalah mah urusanana urusan dunia ya nu tadi tah madzuqat tina cicip rasa berarti kan urusanana dahareun inumeun kuari malmusat teh nu diragap teh baju taragapeun malmusat geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ieu baju pakaian asupna malmusat wal hafizuna li hududillah aya aturanna anu dipake ku urang teh aya nu haram aya nu halal kitu keneh barang-barang malmusat sendok
piring pinggan jeung sajabana barang-barang dapur mana nu halal jeung mana nu haram istimalna malmusat karana termasuk awewe papa mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel siam asal kos kitu be hudang kan aya nu haram ku urang diusapna malmusat tah dengdeungeun aya nu meunang ku urang dicekel ka anak atuh ka dulur nu haram aya anu wajib ku urang dicekelna lamun anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya urang geus teu make calana ieu kula ieu tah eta eta malmusat ngaranna tah eta berarti kan babna bab wiko bab jima geus lamun bab jima marana malmusat kadituna eta kan berenana kudu aya bab nikah geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah babna engkena mahar bab imah bab kitu napakah tuh dijieun dan pikir tina malmusat kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke kadituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak bain kubro dan sebagainya engke kadituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya eta pikir di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung malmusat jieun babna sabaraha puluh kitab wal hafizuna mal anggeus datang ka magrib malah ayo sia karake madukot nomor kedua malmusat nomor katiluna masmumat nu kaambe naon nu kaambe ku urang anu halal anu haram anu makruh urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean sunah meunang ganjaran tapi lamun dihandapeun bujal ka handap udah coba-coba ambean ku sia buka di ambean eleh kebodongkol mah tah ieu bas kumaha teh aturan-aturanana dibere dijieun babna dina fikih ya karim doh mazukot malmusat kemudian ayeuna mah masmumat kuari masmuat nu kadenge ku ceuli mana nu meunang didenge cek fikih mana nu haram didenge mana nu makruh didenge kitu keneh mun sorot mana anu meunang dideuleu mana anu haram dideuleu mana anu makruh dideuleu geus diatur dina fikih ieu sakadar wal hafizuna li hududillah eta keur katali jeung asolah kuari patali jeung tabaiyah teh urusanana urusan muamalah ngan bangsa tabai nah ieu teh urusanana aya anu hak milik kejadina aya anu luar milik aya anu jadi milik dengan sendirina aya anu wajib jadi ngamilik kudu jadi sabab kudu jadi naon kitu ngaranna dibere aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli be ngaranna dijieun engke dina fikih babul bae kabelah dituna bete aya baik bil ain wa ain bil ain benda jeung benda aya anu daen bil ain aya anu ain bidaen aya anu daen bidaen nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur napi ngajual daen bidaen hutang kana hutang teu sah ngajual kuari urusanana ain bidaen bizimah kredit anu dua harga sah geus diatur ku agama wal hafizuna li hududillah geus diatur kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu urusanana ijarah urusanana bab muamalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris tina waris ke jadi tidak ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat yang sajabana dieun bab ieu tina wal hafizuna li hududillah masyaallah karim nah kabelah dieuna aya hak gonimah fae dan lain sebagainya ta eta teh kakarage kaasupkeun kana jalbil manafi sedangkeun kabelah dituna daril mafasid dua
hukum teh lamun teu jalbil masoleh daril mafasid. Urang carita keur jalbil masoleh sakitu panjangna sabaraha puluh kitab sabaraha ratus jilid. Bab-bab lah bae tadi tangges pohara tah. Lamun ku urang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho urang. Oh, panyokotanana ieu ti dieu 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 ieu ti dieu. Panyokotanana ieu ti dieu engke urang milihan. Oh, kitab ieu mah kieu ngomentar, oh kitab ieu ngomentar kieu, kitab ieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah. Ya Allah. Engke anu daf'il madar. Nah, daf'il madar teh ya urusanana aya anu hifdzul nasab, hifdzul mal, hifdzul ansab, hifdzul ukul. Ieu daf'il madar teu meunang dirusak harta. Berarti kudu hifdzul amwal, cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana. Kemudian ansab turunan, hifdzul ansab, nasab. Berarti kan kudu dijaga ku urang. Ketika urang tengah jaga turunan kena sanksi. Tuh kan. Andai kata urang ngarusak harta. Cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah, keur ilan jelas-jelasan berarti kan maling. Lamun anu sasamaran berarti kan nyopet. Kan aya aturanana. Iya karim. Geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih. Nah, sarikoh ngaranna. Lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet, kosi eta copet ngaranna. Ada. Atuh aya aturan-aturanna. Eta tidak hifdzul amwal. Ajalah hifdzul abdan, badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa. Ketika dirusak berarti kan kena sanksi. Sangsina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsin. Berarti kan sawak sabeuleuh geujeur. Berarti kan di dituna teh aya babna engke. Bab teh engke bab kisos, bab had, bab dan lain sebagainya. Lamun ba'dil abdan ngan curug doang, ngan leungeun doang. Engke kan ti dituna berarti naon tah? Babna, bab had jeung sajabana. Masyaallah. Hifdzul amwal, hifdzul ansab, hifdzul ukul akal teu meunang dirusak. Dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok, narkoba kena sanksi. Kumaha sangsina? Dijieun bab-bab dang. Ieu daril mafasid. Nah, iyalah wannahuna wal hafizuna li hududillah. Anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah. Tegasna mah ngamalkeun hukum-hukum Allah. Urang kudu sadar lamun cek agama haram, geus bae kudu namah oh haram. Lamun cek agama halal, oh kudu namah halal. Saeudeuk sanakeun ku urang. Oh ieu mah makruh, hayu tina ubudiyah, tina muamalah. Engke lah dijadikeun bae 5 4. Geus ubudiyah, tina muamalah, munakahat, jinayat jeung jinayah. 4 jadi ngajikan kajonteun ka luar negeri, kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan 4 doang. Hiji ubudiyah, nomor kedua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat. Ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah. Sakitu doang. Geus talar ieu teu bisa kabeh. Talar ieu teu bisa kabeh hese. Al hafizuna li hududillah. Ya Allah. Maha kawasa Allah, maha besar Allah, maha segala-gala Allah. Dengan sekelumit bahasa Gusti wal hafizuna li hududillah, tapi kerangkum kabeh, kerampid kabeh, pikih sab pikih kabeh sadunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah. Nu 4 hulu teh tadi hiji ubudiyah, 2 munakahat, 3 muamalah, 3 mudakat, 4 jinayah. Tidinya dijieun bab puluhan kitab disarahan deui. Ya Allah ya Rabb. Nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae. Abdi banggeus percaya bae cak Allah haram-haram, cak Allah wajib-wajib, cak Allah sunah-sunah. Geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna. Cek Allah sholat wajib abdi bandek ngalaksanakeun, cek Allah zakat wajib abdi bandek, cek Allah puasa teh Ramadan wajib bangga
haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya corona. Tuh, pendek baik kita tuh nya. Ndeu kau di mah. Iya urusan-urusan nu dilarang soal jual beli berarti mau muamalah hambalah ya muamalah kitu keneh munakat kitu keneh jinayat abdi mandek nurut be ka Gusti Allah jahirup malila di alam dunia. Nah wal hafizuna li hududillah ngamalkeun kana hukum-hukum Allah ieu anu bakal meunang pangbubung. Wa basyiril mu'minin bungakeun ku anjeun Muhammad para mukminin sarana bere bil jannati surga ya Allah. Mukminin lanu boga karakter ataibuna al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah etalah anu bakal dibere pangbubunga surga wa basyiril mu'minin. Mudah-mudahan orang kabehan dibere bisa muka mata hati orang sehingga orang bisa ngamalkan ayat ataibuna sampai dia jeung orang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga orang dibere ku Gusti Allah pangbubungah orang kabehan bakal dibere surga kabeh asup ka surga kabeh berangkat menuju surga babarengan jeung guru-guru orang jeung pemimpin-pemimpin orang dihuluan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina